Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, berjumpa kembali di channelnya Kang Barok Official ya. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kampung Cibungur, Desa Samida, Kecamatan Slawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Meliput suasana pernikahan ya. Tuh. Dan ini rombongan pengantin dari Cibatu ini sahabat, dan di sini juga saya berkolaborasi bersama Terbuka Channel ya. Seperti biasa, dan ini suasana lagi musim hujan ini sahabat ya, jadi agak terganggu. Ikan kado sinar iya dipakai aduh iya deh naon Eta indung baru dating Allahu Akbar hari bebek kemana si saya sabu kabir ke sini Iya batuk bersararia. Saya ngirim kena payung. Dia akan sayang kupingkeun dia teh. Tadi teh geus sia-sia merek indit ya. Tuh Eta gerak aduh kacira pisan Hujan ini sahabat, aduh. Datang aing mah isukena ke katrok hayang lotek coba. beri kami nabi teh Karunya pajar teh cenah pamajikanna teu masak atuh kamaksa atuh kami teh yang kada ngarenos heula. Ada jeung nusuhan. Buat geus di bejaan kali ge geus dibere tidak perek. Kondisi cuaca lagi hujan ini sahabat ya, dan mungkin waktu udah siang, jadi acara mulai dilaksanakan. Geus ieu urang bagiakeun ieu urang bagiakeun heeh. Saking atuh Martin saya. Allah Hujan.
Maulana dihaturana kasih pangbagia bisa daya misalnya cenah kanggo kang kalungan rangkaian manglik malapi tanda tawis kaasih. Junjunan anu sajati mugi tampi irang geus mangrek malati tanda tawis kaasih kadede mangga dari Cikoko yang tengku ibu Topi aneh tiga. segera koko yang irang bulan mangrek malati tanda tawis kaasih tawis kadede kadede. Bapak maju, majeng Bapak, kapayun. Oke, salam ke Bapak. Oke, aman. Oke, teras. Bapak kapanggar. Kasep anak ini aturan pilujeng songki Di aping. pambagi hati sadaya pang aping panggaring derjatan impur nama kadede kadede. Bal kasep anak ini aturan pilujeng songki. Mangga kasih aturan pilujeng songki. Semoga hadirin Bapak Ibu sekalian. Aduh, ya ampun. Mangga dihatur. Mangga. Mangga Ibu Aliyati. Semoga hadirin Bapak Ibu sekalian. Pemirsa Bapak, Kondisi ini lagi Assalatu wassalamu alaika ya Sazok. Aduh, ikut jajah pengantin. Doanya teh buat pengantin apa teh? Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Perjuangan sahabat ya, ini acara pernikahannya kondisi lagi hujan. Mangga. Alhamdulillah, mangga Bapak dipayun.
Enggak sanesna tiasa. Hapunten rutina ya kapayunkeun bade di sahur. Mangga urang sahur panganten istri wae. Punten karakana supados didamping ka Ning Mira di atas wae hidup lega di tempat akad nikah. Kadang Mira mangga tos siap panganten istrina pada sejaga. Hadirin Bapak Ibu sediana, semoga urang sami-sami saksi kasupingan nugelis anaking Mira Miswatanisa. Terasa. Kontani pasihan Luar jalannya. biasa ya, sahabat pengantin sangat cantik. Maju Kang teh. Reza biasa ngadeg lagi payung bagai kurang kuningan diri sanes anaki. Masya Allah tabarakallah. Maha suci Allah parantos ciptakan insan Allah anu sakitu geulisna nganggo raksukan kabaya bodas sigar surga anu sakitu endahna dipasieun kuriasan wajah anu sakitu geulisna ngaturkan nuhun ka tim tata rias pengantin Dika Partis Dika Professional Wedding dari Dika Ganjar Dika Partis. Masya Allah payunan ayah istri anu sakitu geulisna insya Allah jantan pendamping hidup terus payunan teh calon bojo geulis teu yang sakedap terus teu diri sanes. Alhamdulillah siap jantan imamna Allah siap sahaja anak nu geulis payunan teh. Masya Allah tabarakallah. Teh Mira payunan teteh aya pameget anu kalintang gagahna lalaki lanang jagat anu sayakti insya Allah janten carege hidup leres ya payunan hidup teh calon carege hidup mangga nganggukeun bari senyum. Masya Allah tabarakallah parantos siap janten makmumna. Alhamdulillah mangga majeng gelis dijajab kudu janten ragana. Barakallah gelis anaking parantos aya mangga mangga didamping gua dijajab mangga gua gedengeunana mangga salimeula sakedap salimeula teh salika tahan. Alhamdulillah cekap mangga didamping gua di cana. Hadirin Bapak Ibu sadayana alhamdulillah parantos aya payunan urang sadayana kedua calon mempelai Neng Mira sareng Chef Reza dipasiat nganggo raksukan akad haturkeun nuhun ka Dika Ganjar Dika Artis. Prosesi akad nikah Reza Akbar Maulana sareng Neng Mira Misfatun Nisa kanu bade ngabadikeun kulawargi nganggo handphone punten takenging caket teuing kumargi aya di fotografer dari acara weddingnya Mira dan Reza. Akbar Maulana, saya nikahkan kau kepada anak saya yang bernama Mira Misfatun Nisa dengan mas kawin berupa perhiasan emas 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mira Misfatun Nisa binti Alo Abdul Latif dengan perhiasan emas 20 gram dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Ini ada Kang Akcun sahabat nih. Kang Akcun, ucapan doa dong buat pengantin. Semoga sehat, Iya, amin. mawadah dan warohmah. Amin ya Pokoknya robbal. doa terbaik untuk pengantin. Iya, amin ya robbal alamin. Ini Akcun channel sahabat ya. Terima kasih ya Kang, hatur nuhun. Jadi ini
selesai kan tos tinggal tos ditampi putrana tos ditikakeun bener sakit cekat tinggal kamera ayo nama 2000 senyumna sareng pengantin. Alhamdulillah nggak enak salim heula ibu nggak salim heula bu Mulai berjabat tangan ibu. jabat tangan tahan ibu tahan tiap momen ada yang mengabadikan dari diksi foto bersama rekan-rekannya juga. Cepika-cipikin bu ayo dipeluk tahan sakedap iya sabelah deh ibu dipeluk. Alhamdulillah mangga ibu calik deh mangga kali itu calik deh punten ya dicandak teteh mangga cacanakana supados di tampi wae ku keluarga besar Bapak Alo mangga keluarga dari Cibeungkeun salamina tiasa silaturahmi amin mangga Ibu Bapak Sadiana alhamdulillah parantos rengse sesi kahiji dina prosesi sareng tampi lajeng akad nikahna sada acan sawer rupina atenan ieu teh nuju tirisnya teh diingke-ingke wae keman wapringkung dibukas ku sawer insyaallah rengse taruang langsung aya prosesi sawer aya kanjut tundang oge aya hadiah utama di mamahna panganten istri emas ayat apa-apa langsung ke di ku ancena dialunkeun dina saweran dina koin mangga ibu bapak mangga pangarsa bapak petugas di KUA di aturan sesepuh serina bapak-bapak heula ibu ya teh bapak-bapak heula mangga bapak-bapak heula mangga kecana kaina di aturan ibu-ibu nu sok masak bapak-bapak nu talian bapak anu masak bapak bawan ke rutin ada sarapan pak ada sarapan tos silakan dari rekan-rekan tim fotografer dari diksi foto untuk pose dua dulu ya sayang silakan bapak sarapan heula ibu ibu sarapan heula ibu karena deui bade pose heula sakedap bapak wawan mangga diaturanan dipayunkeun